Para mitra anu mulya nu sami-sami ngadangkeun dongeng, mangga dongeng urang teraskeun. Mang Jaya ngahaturkeun nuhun terutami ka sugri kaum dangu nu sami-sami ngabandungan dongeng enteng anu etang-etang hiburan pangbaberahmana. Dongeng ieu kasangakeun kalayan kanggo hiburan we. Ayeuna teh nincak bagian ka-53 sabada Mang Jaya namatkeun bagian ka-52. Ayeuna Mang Jaya ngahanca bagian ka-53. Ieu dongeng karangan Kileuksa para mitra, Mang Jaya ngaturkeun nuhun mugi-mugi sadaya dongeng-dongeng nu kasangakeun ti Mang Jaya official tiasa katampi kalayan kamingahan. Carios nyambung judulna Cipanon Indung karangan Kileuksa dina bagian ka-53 urang lajengkeun hatur nuhun ka sadaya mitra nu sami-sami ngabandungan ieu dongeng. Mugi-mugi ieu dongeng tiasa dianggo hiburan pangbaberahmana. Mangga nyangakeun wilujeng dadangkeun. Para mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng carios nyambung judulna Cipanon Indung karya Kileuksa bagian ka-53. Da ceuk paripaosna teh nurut we kami minte maklum atuh para mitra kanu denok. Sagala nurut kumaha mimin wae cenah kitu. Ayeuna urang dongengkeun perkawis sanes nyaeta lalampahan-lalampahan anu sanesna anu ka luli-luli nyaeta carios Rojali. Para wargi sadaya atuh Mang Jaya sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun ieu dongeng etang-etang hiburan pangbeberahmana. Para mitra kaum dangu, tunda lampahna juragan Suganda sareng mimin. Ayeuna urang malikan deui ka tukang nyaritakeun lalakon nu geus lila ka tunda, Rojali geus manggih kangeunahan. Ari sabab bener-bener dipikanyaah ku bapa pulungna, lantaran Rojali mah keur bageur teh rapekan hormat ka kolot estu taya carekeunana, boh kalakuan boh pagawean oge. Sanggeus taun-taun di imah payuda Rojali bet poho kalemburna, poho ka indung bapana, lantaran betah jeung tumaninah cicing didinya sagala rupa pangabutuh teu kudu mikirkeun sabab geus dicumponan ku payuda. Atuh sajabati kitu geus teu asa-asa nyebut bapa jeung ibu ka payuda jeung ibu Yuda. Sabab kitu kahayang payuda, beuki lida teh beuki leleb sakulit sadaging geus teu asa jeung jiga. Geus teu asa ka indung pulung, asa ka indung pituin bae. Sakolana Rojali maju unggal taun meunang pamujian ti guruna jeung ti indung bapana lantaran sok kahiji bae. Atuh puguh para mitra payuda teh jeung indung jeung ibu Yuda beuki nyaaheun bae. Teu asa-asa dina ngurus jeung ngamomodalanana satamat ti SMP dituluykeun ka SMA kalayan lancar. Rojali beuki soson-soson diajarna beuki suhud sakolana lantaran ieu teh kasempatan nu hade pikeun manehna mah. Dina hiji mangsa Rojali keur ngadeluk ngapalkeun di kamarna. Trojol payuda nyampeurkeun gek diuk digireun Rojali. Rojali, keur ngapalkeun naon ieu teh? Payuda nanya bari neuteub. Ieu panuju ngapalkeun sejarah, Pak. Enjing bade ulangan. Bade naon ka abdi teh, Pak? Bade miwarang ka toko deui? Rojali ngareret ka payuda. Henteu. Teu rek nitah naon-naon, hayang ngobrol we bapa mah. Tapi keur ngapalkeun mah moal tulus. Baik we tuluykeun heula sakola eta ngapalkeun. Ceuk payuda bari jung nangtung deui teu wani ngaganggu ka Rojali. Rojali teh panasaran hayang nyaho kana maksudna payuda. Bili aya priyogi mah Pak sawios da teu nuju naon-naon. Abdi mah seueur keneh waktos kanggo ngapalkeun mah Pak. Pokna bari nutupkeun buku. Payuda teh tulus kaluar ti kamarna gek diuk deui. Nya syukur atuh mun kitu mah. Ayeuna bapa rek aya nu dicaritakeun ka Rojali.
Masalah nu kawilang penting sabab aya patula patalina jeung kahirupan hidup kahareupna. Ari Rojali resep kana naon ayeuna? Nah boga pilihan atawa henteu? Payuda ngamimitian tumanya. Hayang nyaho kana bakat jeung karesepna Rojali. Nu dimaksad ku bapa teh perkawis naon, Pak? Nah pelajaran atawa napi kumaha? Abdi mah teu can ngartos, Pak. Ai nu dimaksud ku bapa teh cita-cita. Cita-cita nu aya kaitanana jeung pelajaran. Bapa perlu nyaho ari sabab bapa terek ngadorong kana kahayang jeung karesep hidup. Basa hidup keur di SMP ku bapa can kanyahoan bakatna. Jeung can kanyahoan karesepna sabab hidup mah unggal pagawean dicabak. Sarta sakabeh pelajaran dipikaresep. Tayuna hidup geus kelas 1 di SMA geus waktuna ngalalempeng karesep pikeun nangtukeun pilihan. Lamun rek nuluykeun ka sakola nu leuwih luhur kitu maksud bapa teh. Rojali ngahuleng, manehna asa berat rek ngajawab. Sabab manehna sorangan can nyaho. Nah kudu kumaha milih pijalaneun hirup jeung jurusan naon anu kudu diutamakeun. Hiji-hijina nu jadi tujuan pikeun Rojali hayang jujur sakola nepi ka jucungna. Sakabeh pelajaran dipikaresep sarta diutamakeun, sedengkeun gambaran pikeun mangsa nu bakal datang, saeutik can aya nu nemongan. Rojali teu nyaho kana bakatna nu aya dina dirina, sabab masih keneh bengbatan, itu resep ieu resep. Teu kudu dipikiran nu daria teuing Rojali. Bapa mangan sakadar menta gambaran pikeun saheulaanan. Sabab bapa perlu nyiapkeun hiji rencana pikeun nangtukeun pendidikan hidup saterusna. Bapa boga maksud rek ngajejeuhkeun hidup, sangkan jadi jalma nu aya gunana pikeun balarea, sarta aya mangfaatna keur kulawarga jeung keur diri hidup sorangan. Coba bapa bere gambaran naon karesep jeung cita-cita hidup. Payuda nanya sakali deui, lantaran Rojali kalah kangahuleng. Upami naroskeun cita-cita mah abdi teh hoyong janten wira swasta, Pak. Abdi mah hoyong tiasa macakal hirup sorangan ulah gumantung kanulian. Upami abdi parantos janten jalmi nu berpendidikan, abdi moal gumantung ka pamarentah kanggo ngadamel. Abdi teu hoyong janten pagawe negeri, nanging abdi hoyong ngadamel lapangan kerja sorangan. Abdi hoyong nyiptakeun padamelan. Upami teh mah janten pengusaha, janten tuk naon teh pengrajin atuh teu gumantung ka batur. Tak kitu cita-cita pokok apa nanging duka. Kana widang naon abdi teh bingung kanggo nangtoskeunana apa. Cik Rojali rada asa-asa sabab mikiran can rengse asa dibabereg ku payuda. Alhamdulillah. Memang eta anu dipenta ku bapa oge. Hidup salaku pemuda harapan bangsa, ulah gumantung teuing ka batur dina nangtukeun pagawean. Para pemuda ayeuna kudu bisa nyiptakeun widang pagawean masing-masing pikeun ngarojong kana lancarna pangwangunan. Pamuda ulah hayang jadi pagawe negeri bae, tapi kudu mampu wira swasta. Kana naon we da loba rupana usaha teh. Nah kana dagang, kana tani, kana ingon-ingon, atawa kana karajinan. Syukur ari hidup boga tujuan kitu mah. Bapa ngarasa bungah jeung gede harapan sabab hidup bakal bisa neluskeun lacak bapa nu keur digarap ayeuna. Payuda marah mai bakat ku bungah na teh para mitra. Manahna sugema sabab teu mubah miara jeung mikanyaah ka Rojali. Tapi Rojali mah can ngarti kana maksud bapana, pok nanya. Sanes dupi maksud bapa teh kumaha salaresna na kedah kumaha tu abdi teh Pak? Kieu Rojali. Ku bapa rek dijelaskeun, bapa teh teu boga anak. Boga ge anak dulur ayeuna geus nyekel pagawean, nu tangtu moal bisa diharapkeun deui ku bapa. Da manehna geus mandiri. Hiji-hiji nanu jadi kemang harapan pikeun nuluskeun lacak bapa, iwal ti hidup. Mun kahartos lajeng kumaha Pak? Rojali rada ngarti. Tah bapa terek ngadidik hidup. Sangkan besok baring supagi, sangkan jaga jadi jalma nu bisa diandalkeun ku bapa. Bisa nyekel perusahaan nu geus aya ayeuna.
Hidup kudu sanggup ngajalankeun pabrik bapa nu bergerak dina widang tekstil. Jadi cek singket nama hidup teh baris nampa warisan ti bapa mangrupa pabrik tekstil nu kudu dijalankeun sakumaha mistina. Ngan bapa miharep ka hidup sangkan jadi ahli waris nu bener-bener ngahargaan kana warisan. Ulah ngan bisa nampana wungku, tapi oge kudu bisa ngurus jeung ngamekarkeun eta usaha. Kudu leuwih maju, kudu leuwih ngaronyat hasilna, pikeun ngahontal eta cita-cita hidup kudu sakola nu leuwih luhur ti bapa, nu luyu jeung kamajuan zaman ayeuna. Tah kitu maksud bapa teh Rojali, nu mata hayang nyaho kana cita-cita hidup kitu. Ceuk Payuda Daryanaker. Dina nyaritana geus teu asa-asa, lantaran geus tamplok kanyaah jeung kapercayaan ka Rojali. Ari Rojali meningah huleng, lain atoh ngadenge omongan kitu teh. Tapi kalah kaseunggah, bisi teu bisa ngajalankeunana, bisi teu sanggup nyumponan harepan nu jadi bapana. Pokona mah mung nguciwakeun ka Payuda nu tangtu kudu bener-bener diajar. Ningali Rojali ngahuleng teh Payuda tuluy nyarita deui. Nah, kalaka ngahuleng kaharti atawa henteu caritaan bapa teh Rojali? Kahartos pananging kumaha salajengna Pak? Rojali jiga nu susah, sieun teu bisa ngajalankeunana. Tah ayeuna bapa rek nanya, nah kana naon karesep hidup? Luyu jeung harepan bapa atawa henteu? Abdi mah teu acan gaduh tujuan nu pasti pananging abdi teh bingung kanggo milihna. Nah kedah kana naon atuh Pak? Ceuk Rojali terang-terangan sabab memang kitu kanyataanana. Nya syukur eta leuwih bunga pikeun bapa sabab hidup teh sarua jeung bahan keneh. Nu bisa dijieun naon bae kudu boga tujuanana. Da ayeuna bapa nu boga tujuan, hidup nu boga bahan. Kumaha bapa nu nangtukeun satuju atawa henteu? Kan tenane abdi mah satuju pisan pananging bade nampi kana putusan bapa, nah kedah kana naon atuh nu langkung sae? Rojali jadi panasaran. Hidup kudu neruskeun sakola kanu leuwih luhur, nu aya patula patalina jeung usaha bapa. Bakal leuwih hade mun hidup sakola di Institut Teknologi Tekstil. Atawa di ITT, sangkan hidup bisa sakola nyaho kana tata cara nu leuwih modern dina ngolah tekstil. Dah kitu harepan bapa teh kumaha satuju? Unyuk sumangga abdi mah sejang ngiringan kana maksad bapa. Syukur bapa ngarasa bagja jeung gede hate. Pek geura mimitian ti ayeuna, teu leuman ilmu tekstil sangkan jaga teu ngatog teuing. Lamun aya waktu nu lowong sing rajin ulin ka pabrik, titenan kaayaan di pabrik, sabab jaga mah mun bapa geus kolot sarta geus teu kuat ngolah pabriknya hidup nu bakal jadi gantina. Cek Payuda beuki tegas nyaritana, hal ieu teh ngadatangkeun harepan anyar pikeun Rojali. Mangga sadayana bade diestokeun pisan, hatur nuhun kana kapercentan bapa ka abdi. Rojali ngeluk tungkul sakilat nasib indungna nemongan. Nu tadina taraka impi-impikeun acan ayeuna ngadak-ngadak nemongan meuni jelas. Hate Rojali ngalenyap jajantungna ratug. Tapi aya syaratna ujang. Payuda neruskeun obrolanana. Kumaha syaratna teh Pak? Rojali curing hak manehna reuwaseun. Hidup kudu bener-bener ngaku bapa ka bapa. Jeung ngaku indung ka ibu. Biasakeun ti ayeuna mun aya nu nanya saha bapa anjeun, jawab bapa kuring Payuda, indung kuring Bu Suhami. Tah kudu kitu, sarta kudu tembus kana ati sanubari. Keun indung ujang mah ulah diinget-inget, da engke geges tepi kana waktuna mah moal burung tepung. Wayahna ulah hayang neangan nu jadi indung ayeuna bisi ngaganggu kana sakola. Ngadoa we kanu maha kawasa, sangkan indung bapa hidup salamet rahayu, sarta dina hiji mangsa sing bisa riung mungpulung deui.
Dah kitu syaratna teh Ujang. Unyuk sumanga abdi sejang ngiringan kana kapalai bapa margi ayeuna mah upami aya nu naros teh sok ngawaler kitu we Pak. Abdi ngangken putra Payuda sareng Bu Suhami. Sadayana rerencangan sakola abdi ge kitu nyangka nama teu aya nu terangeun kana lalakon nu salaresna. Jawab Rojali ngabungahkeun hate Payuda. Tapi ari hatena mah teu bisa dipaling, tetep inget kanu jadi inung jeung bapa anu tegas. Dah bener. Bener syukur kudu kitu. Lain bapa rek maksakeun pamadegan ieu mah keur kamuliaan Ujang sorangan. Sabab sahanteuna jalma teh bakal ngahargaan ka hidup mun hidup 100% ngaku kolot ka bapa jeung ka ibu di dieu. Da karasa meureun ku hidup oge. Leres karaos pisan ku abdi ge Pak, rerencangan abdi ngahormat sareng ngajenan. Margi ningali bapa sareng ibu di dieu. Tos kasohor Payuda direktur PT Brahmatek. Kitu deui nu kakuping ku abdi, ceuk Rojali bari seuri leutik. Hatena reueus sabab babaturanana memang ngahargaan ka Rojali, bubuhan anak jalma jegut. Hanya syukur. Syukur memang kitu nyatana, tapi sing inget Ujang. Najan sikep batur kitu oge urang mah ulah sombong, ulah agul, tetep kudu boga kapribadian nu mandiri, mending handap asor jelema mah. Dah kitu amanat ti bapa, ceuk Payuda reueus pisan. Asa dipuji ku Rojali tapi teu agul sabab taya gunana. Mangapa abdi bade tumut kana amanat bapa? Nanging upami abdi kedah neraskeun sakola kanu langkung luhur ti SMA, abdi gaduh kahoyong nu bade didugikeun ka bapa. Hayang naon? Pok caritakeun. Nah, hayang motor, hayang mobil, atawa naon? Sok bejakeun. Asa nu kaharti jeung sakira mangfaat, ku bapa rek diusahakeun. Payuda setengah nangtang. Bakat kunyaah ka Rojali nu memang bageur jeung pikaresepeun. Sanes hoyong motor atanapi hoyong mobil abdi mah hoyong ngiring kursus basa Inggris kanggo nambihan pangarti abdi. Margi di sakola mah asa kirang waktosna Pak, sareng seueur gogoda dina diajarna. Abdi mah hoyong langkung afdol dina diajarna. Tah kitu nu dimaksad teh Pak, ceuk Rojali tegas ngajukeun kahayang nu kacidahadena. Syukur mun kitu mah. Jigre kursus di mana bae ge. Keun bapa nyayagikeun waragadna. Butuh sabaraha bebeja ka bapa? Nuhun Pak enjing bade daftar. Heug didoakeun sing lancar. Da sakitu we heula nya engke mun aya waktu nu hade urang ngobrol deui. Pek tuluykeun diajar sing tekun. Mangapa? Payuda nangtung tuluy kaluar ti kamar Rojali. Hari Rojali teu bisa nuluykeun ngapalkeun lantaran dina uteukna pabeulit rupa-rupa pemikiran. Mikiran maksud Payuda teh. Rojali kalah ka ngalamun nyipta-nyipta kajadian nu bakal kasorang mun manehna geus jadi direktur PT Brahmatek. Bapak, Mak, doakeun abdi. Sing hasil ngudag cita-cita. Abdi geus manggih jalan pikeun ngudagna, kari jujur jeung getolna dina diajar. Tapi abdi can teteg ati, nah di mana ari emak jeung bapa. Ya Allah, mugi Gusti enggal nepangkeun abdi, kapun biang sareng kapun bapa. Ceuk hate Rojali jumrit kanu maha kawasa. Sanggeus ngahuleng radalila Rojali inget deui kana pangajaran anu kudu diapalkeun. Sabab isukan rek ulangan, gancang muka deui bukuna tuluy ngadeluk ngapalkeun teu inget kana urusan sejen. Cag urang tuna heula kaayaan Rojali nu beuki dieu beuki maju dina kahirupanana. Ayeuna urang ngaguar lalakon nu geus lila katuna nyatana lalakon Eni jeung adi-adina nu diasuh ku Karto. Sabada ditinggalkeun maot ku Ibu Wati, kaayaan imah asa tiiseun. Lir ibarat nagara nu ilang dangiang. Jempling taya komara, tapi untung aya Karto nu teu bosen-bosen ngahibur ka anak-anak Ibu Wati. Sarta aya Karto nu tanggung jawab mun aya naon-naon. Sabulan ti saprak Buwati maot Eni menang pagawean di perusahaan urut bapana. Jasana pabar simin nu bebela ka Eni. Kahirupan Eni jeung adi-adina nu ampir bangkrut ayeuna katulung deui.
Yati jeung lia nu keur mogok kagok sakola bisa kamodalan deui sarta nuluykeun sakola sakumaha mistina. Ngan Eni kapaksa kudu ngorbankeun cita-citana nu hayang jadi dokter. Lantaran kuliah kapaksa kudu eureun waktuna beak dipake digawe pikeun neangan waragad hirup sapopoe. Hatena sedih lain dikieuna. Sabab hasil sakola tahun-tahun teh teu kapetik hasilna teu kaala buahna. Akibat hiji pagawean bapa nu teu tanggung jawab, ayeuna Eni ngaganti tugas bapana, kudu usaha banting tulang pikeun ngamodalan adi-adina nu keur kagok sakolana. Eni kapaksa jadi karyawati nu kudu digawe 8 jam dina sapoe. Ditambah mun aya lembur, Eni sok maksakeun sabab bisa nambah penghasilan. Kira-kira sataun lilana digawe di dinya, Eni tepung jeung hiji jajaka batur sapagawean. Nuka ciri leuwih raket hubungan, sarta leuwih deukeut pergaulan eta jajaka katelahna Ridwan, juru gambar di eta perusahaan gajihna leuwih luhur batan Eni. Ridwan geus heubeul naksir ka Eni, tapi can wani ngedalkeun, sabab can aya waktu nu alus, can meunang kasempatan nu hade, pikeun nepikeun hal eta. Para mitra kaum dangu, dina hiji poe Ridwan ngahuleng sorangan bari nanggeui gado. Panon melong ka Eni nu keur ngadeluk ngetik meuni teu ngalieuк-lieuк acan. Atur Ridwan teh samemena bisa neuteuk beungeut Eni, saseubeuna brei labreh lamunan temong. Ridwan geus babarengan jeung Eni sakumaha nu dicita-citakeun. Bagja temen diri aing laksana ayeuna mah cita-cita teh. Ridwan ngagerendeng satengah teu sadar. Celik patlot gambar murag teu karasa da puguh anteng ngalamun. Ari babaturanana nu pangdekeutna kaget tuluy nanya ka Ridwan bari noel. Wan, naon ari maneh? Ngalinur? Kebeg teh Ridwan ngarenjak. Tuluy ngusap beungeut bari istighfar, memeh ngajawab rarat-reret kana meja. Neangan patlot nu murag maksudna mah rek nuluykeun pagaweanana. Ka mana patlot Kumaneh merenya ho? Ceug Ridwan ka baturna. Sok teu puguh teh. Teu butuh saya mah tuh murag hanap tuh. Nah tuh ngalamun wae digawe teh ceuk babaturanana terus digawe deui. Lah keur ngalamun, saha nu ngalamun saya mah keur nyipta-nyipta bangunan nu rek digarap ku perusahaan urang. Keur mah pantes potonganana Ridwan pisan-pisan nemalna. Da memang manehna sok ngahuleng mikiran wangunan nu rek digambar. Babaturanana teu nemal deui ku sakitu ge percaya, cep teu ngomong deui. Ngadeluk nuluykeun hanca, sedengkeun Ridwan melong kana kertas gambar nu can anggeus. Tapi pikiran kumalayang kanu lain-lain, dina kertas gambar ngajeblag beungeut Eni ngalelewaan. Nah, ngaganggu wae tu anjeun teh mun kieu terus-terusan mah aing moal bisa bener digawe oge. Dina hiji waktu aing kudu nepungan ka manehna sacara satria, aing lalaki. Nah, era-era teuing da moal ngokos sugan, sabab manehna lengoh aing lengoh. Ceuk hate Ridwan bari ngareret ka palebah Eni. Kaparengan harita teh Eni keur ngareret ka palebah Ridwan atuh treup panon bantrok. Ser kana jajantung Ridwan aya nu ngocor. Balukarna sakujur awak panas tiris. Luk Eni tungkul teu wanieun lila-lila neuteub ka Ridwan, sabab Ridwan jiga nu mangpang meungpeung, molohok salila-lila. Sanggeus Eni tungkul Ridwan narik napas panjang, tuluy ngahulang mikir lila-lila timbul wawanen, tuluy melong deui ka Eni bari ngupat dina hatena. Anjeun teh sorangan keneh atuh geus anu boganya. Tetela anjeun teh geulis, di dieu mah bentangna we. Keun mun ka istirahat rek di deuketan rek diajak jajan di warung senggol. Kitu grentesna niat geus buleud, rek ngamimitian ngawanohkeun ka diri Eni. Waktu memang nyerelek, teu karasa. Teu kanyahoan geus jam 12, para pagawe geus mimiti pating laleos rek istirahat. Ridwan gagancangan muru Eni, api-api nu rek aya perlu penting. Memeh tepi jajantung geus ratug tutunggulan nincak ge asa teu napa. Istirahat heula getoh-getoh teuing ngadamel teh. Yang janten karyawati teladan poin teh nya, ceuk Ridwan ngamimitian nyarita biasa banyol heula ka Wasasari.
nganrek dituturkeun ku obrolan Daria. Ari Eni cengkat lalaunan red kana jam tangan. Tos istirahat ieu teh karaos. Pokna tuluy nangtung memeh ngaleos neuteub heula ka Ridwan. En aya waktos ngobrol sareng Akang. Ridwan katara rada gugup tapi wani ngaakangkeun da geus biasa sok kitu. Perkawis naon Kang Ridwan? Sapertos nu dinas geuning? Eni panasaran. Biasa aya picariosan sakedik. Pemikir sayu urang ka warung senggol, jajan lotek atana pingalit kopi. Mangga nuhun bade ngajajanan mah, bade traktirnya. Eni seuri leutik, tapi can boga pikiran naon-naon dan sok ngajak jajan teh lain Ridwan bae. Malah babaturan nu pada awewe gesok aya nu ngajakan jajan. Beres pokona mah. Palain naon ge mangga, yo pokona mah lah sawaregna 500. Ih, Kang Ridwan mah tuh moal cekap 500 mah Kang. Ih, pokona beres lah. Mangga, sok Kang Ridwan ti payun. Braduanana indit kaluar ti kantor ngajugjug ka warung senggol. Nu aya gigireun kantor. Barang geus tepi kadinya warung teh teu pati rame, ukur 1-2 nu jajan. Nu biasana sok pasedak-sedak teh ayeuna mah lowong, atuh teu pasenggol-senggol teuing. Dek Ridwan jeung Eni diuk sabangku, pelayan nyampeurkeun bari mawacai enteh 2 gelas. Ngaleut naon en mangga saurkeun ka pelayan. Teu langkung nu bade ngajajanan abdi mah ngiringan we. Urang ngawas we nya, beli palain sanes deui mangga we lah nyarios. Nyanakane ku anjeun, ceuk Ridwan tuluy mesem. Baso 2 kapala mesen baso, lain mesen. Bari mesem para mitra nyaritana tuluy mesen baso 2 kapalayan. Eni rarat-reret nempoan kadaharan nu ngabarak dina meja, kop kana suuk anu dibungkusan geus kitu pok nyarita. Abdi mah meni reuas, aya naon tu Kang Ridwan teh mangga saurkeun Kang. Teu naon-naon hoyong ngajajanan we tu ka Eni. Pedah kamari kaing rezeki sakedik, mung enjing dinten Minggu Akang bade ka bumi. Tiasa upami Akang ka bumi. Upami tiasa ulah ka mana-mana. Jam 10 Akang ka ditu. Mangga, da abdi mah tara ka mana-mana Kang, sok capek. Teu aya waktos kanggo ka mana-mana mung sakitu we peryogina. Naon teh upami bade mimiosan teh saperyogina abdi ge Eni can boga taksiran naon-naon. Kaayaan hate jeung pikiranna tetep jiga biasa. Ari Ridwan marah mai bunga lengkah mungaran geus hasil. Upami mung sakitu peryogina mangga tuh urang ngabaso. Mangga tur nuhun. Tuluy dalahar baso bangun nikmat hate Ridwan bungangang. Poe isuk geus kasawang matak pikabungaheun. Para mitra kaum dangu, kocapkeun poe Minggu harita teh. Eni jeung adi-adina teu ka mana-mana, tapi digawe babarengan di imah. Beberes jeung beberesih mantuan Mang Karto, geus ngabaku poe Minggu sok gawe babarengan, sangkan teu berat teuing tugas Mang Karto. Panon poe kacida bengrasna, langit lenglang taya aling-aling. Matak betah jeung matak waas harita karta keur mabajukut di buruan. Bari ngahariring kakawihan bangun anu gumira pisan. Ari Eni jeung adi-adina beberes di imah digarawe bari jeung Sukabunga. Kira-kira pukul 8 sakabeh pagawean geus rengse, malah mah geus sadia kadaharan. Atungan karibrak dalahar sukan-sukan bari ngareureuhkeun kacape. Harita Eni jeung adina nu 2 keur dariuk ditepas bari ngobrol ngaler ngidul. Lia, Yati, teteh rek nanya kumaha perasaan ayeuna? Sabada ditinggal pupus ku ibu. Kumaha ingetan kanu jadi bapa nasok aremut atawa tara? Teteh mah yang nyaho we sabab hidup duaan teh aya dina tanggung jawab teteh. Cek Eni bari rutret ka adina nu 2. Tuh udah seumur emutan teteh. Ayeuna mah da tos kieu kanyataanana tampi we kalayan kasadaran. Atuh perkawis apa sawios ulah diemut-emut. Da mana kitu ge tos nasib urang tiluan kedah kieu. Ku bapa diantep, ku ibu ditilar. Tilar maut, ujian kanggo urang ayeuna ite teteh. Jawab Lia dari Yanaker. Manehna usaha sateka polah pikeun mopohokeun kajadian nu matak sedih jeung nalangsa. Da ari mungguhing hate mah tetep wae nyeri jeung tunggara ari rasku nasib diri. Sedengkeun Yati ukur ngabandungan tarapati loba omong.
Bener kahayang teteh ge kitu nya ti mimiti ayeuna mah nya urang tiluan kedah bisa hirup mandirinya. Teu meunang gumantung kanulian sabab bapa geus yakin teu tanggung jawab. Ibu parantos pupus, ayeuna teteh bade mere pepeling kadenya sing inget kana amanat ibu. Urang kedah hirup sauyunan ulah rek pakia-kia. Lia jeung Yati sagala rupa aya dina tanggung jawab teteh. Sabab teteh gaganti tugas ibu jeung bapa. Teteh nu ngurus hidup duaan minangka gaganti ibu. Teteh nu usaha neangan duit minangka gaganti bapa. Tah kulantaran kitu sing karunya ka teteh, sing ngarti kana tugas teteh, carana ku jalan taat jeung satia kana naon-naon nu diatur ku teteh. Nu pangpenting nama urang kudu ngahargaan kana pangorbanan ibu. Pangna anjeunna tilar dunya teh akibatina nyeri ku lalaki, dihianatan ku nu jadi bapa. Ta ieu nu kudu diperhatikeun ti ku tiluan teh. Urang ulah gagabah dina lumampah, ulah nguciwakeun ka ibu nu geus aya di alam langgeng. Ceuk Eni nembrakeun pamadegan nu bener-bener mihak ka indungna. Sajongjongan mah Lia jeung Yati ngaharuleng kawas teu ngarti kana omongan lanceukna. Ari sabab manehna keneh samar, nah kudu kamana maranehanana. Nah kudu nurut-nurutan indung nu ceceub ka lalaki, atawa kudu milu ngamusuhan kanu jadi bapana. Can jelas pok Lia nanya. Kumaha maksud teteh nu salaresna atuh mugi kersa ngajelaskeun we. Kieu Lia kitu deui ka Yati nya. Urang kudu satia kana amanat ibu. Kade ulah mawa karep sorangan mun engke di akhir aya bapa datang ka dieu. Urang kudu waspada. Ulah kitu wae narima kadatangan bapa, sabab tindakan bapa nu salah jeung kejem geus karasa akibatna ku urang ayeuna. Tah kulantaran kitu urang kudu mihak ka ibu. Ulah daek narima deui ka bapa, sabab bapa geus ngaleupaskeun tanggung jawab salaku hiji bapa. Kahiji eta kaduana Lia jeung Yati kudu bener-bener taat jeung satia ka ibu jeung ka teteh. Sabab ku ayana kajadian kieu, teteh kudu ngorbankeun cita-cita ngagagalkeun kuliah. Teu hasil ngahontal anu dicita-cita demi ngabela Lia jeung Yati. Teteh rela ngorbankeun masalah eta asal Lia jeung Yati bisa neruskeun sakola. Teteh rek digawe satekah pola, meres kesang jeung pikiran, sangkan meunang hasil nu mucekil, keur pibakeleun hidup duaan. Sangkan bisa nuluykeun sakola minangka imbalanana. Teteh menta ka hidup duaan sing taat kana parentah teteh. Sabab tetehnya ka hidup duaan tak kitu. Ceuk Eni tandes pisan nyaritana. Manehna ngarasa hariwang bisi adi-adina nguciwakeun. Lantaran pikeun ngawaragadan sakola teh manehna kudu ngorbankeun cita-citana sorangan. Jadi gaganti indung jeung bapa. Pami kitu mah urang tiluan kedah napak dina lacaknya ibunya. Muhun napak dina lacak ibu maksud teteh kedah ngamusuhan ka kaum Adam. Kedah milu ngahukuman ka bapa nu teu tanggung jawab kitu maksud teteh. Lia bari neuteut. Lain kudu ngamusuhan ka bapa, lain kudu ngahukuman kanu teu tanggung jawab. Tapi hidup duaan kudu waspada mun wawuh jeung lalaki. Sabab hate lalaki hese diteguhna, contona pan bapa kitu. Ceuk Eni tegas. Dabdi mah teh acan gaduh maksad teteh. Iraha boa wawuh sareng lalaki teh. Sabab abdi mah hoyong jujur dina sakola kilang barat tiasa neraskeun kuliah atuh tamat-tamat SMA dugi ka menak pada melan tak kitu teteh. Ceuk Lia bari pepeta. Maksudna mamanehna can wawuh jeung lalaki teh nu miharep jadi batur hirup dina rumah tangga. Kaharti ku teteh oge geus kasawang. Memang kitu cita-cita Lia mah tapi awewe geus ditakdirkeun kudu boga salaki. Kitu deui hiji lalaki kudu boga pamajikan. Alhasil Lia jeung Yati teh dina hiji mangsa mah baris tepung jeung hiji jajaka nu ngajak ngamah kahirupan anyar dina sagara rumah tangga. Tadi dieu waktuna milih-milih lalaki sing apik jeung waspada ulah gagabah bisi katipu jiga ibu, akhirna sangsara. Ta ieu nu dimaksud ku teteh mah. Atuh saja bati kitu awas, teu meunang nyoba-nyoba kenalan jeung lalaki lamun can tamat sakola. Mun can meunang pagawean nu pasti. Lia jeung Yati bisa kenalan jeung hiji jajaka tapi kudu taliti heula ku tetehnya. Mun ceuk teteh ulah ditarimanya. Leng Lia jeung Yati ngahuleng. Geus kasawang piriweuheunana ka hareup. Sabab lanceukna geus nyieun hiji aturan anu satengah maksa supaya digugu ku adi-adina nu dua.
Aha kalah kangah huruleng. Teu kaharti atawa teu sanggup ngajalankeun ka hayang teteh? Sok jawab sabab ieu teh pikeun kapentingan hidup. Cek Eni teu sabar. Manehna hayang menang jawaban ti adina nu dua. Abdi ngartos sarta sanggem ngajalankeun aturan teteh. Jawab Lia jiga asa-asa. Da hatena mah teu mikeun. Eni marah mai bungah tuluy nanya ka Yati, jawabna sarua jeung Lia. Syukur moga-moga sing lancar sakumaha nu diharepkeun ku teteh. Omat sing inget kana amanat ieu, sababun aya nu ngarempak aturan bakal karasa nyeri jeung peurihna mun dihianatan ku lalaki. Ibu kudu dipake conto, tah ieu akibatna tina katelengesan hiji bapa nu teu boga rasa tanggung jawab. Lia jeung Yati unggut-unggutan jep-jempe sajongjongan mah teu aya nu cacarita. Keur kitu torojol karta nyampeurkeun pok ngomong bari rengkuh hormat. Neng, tuangan perantos ya ki, pilit ismanten. Saya nama geda teruang heula tuh, engke perantos teruang, nempe ngobrol deui. Kitu pokna bari nunjuk karohangan paranti dahar. Mang datos lapar, jawab Eni bari jung nangtung. Ngareret ka adi-adina nu direret Surti, akhirna mah bring ka tempat dahar tuluy balake cerakan dahar, bangun ponyonaker mung hanyakal waktosna kawujeng Seep. Para mitra rupina dugi ka dieu bae heula dongeng nu judulna nyaeta Cipanon Indung. Atuh enjing urang teraskeun deui, Mang Jaya sapara kanca ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan, mudah-mudahan para mitra salawina aya dina ginanjar kawilujengan. Langkung saur bahe carek atuh dina Mang dongengkeun ieu dongeng kirang nyugemakeun hapunten, mangga wilujeng kantun bae permios.